Aing ngagitaran lah sebaring ke betul teh. Judi, teh. Ih, jadi gitar nggak balik aing. Sang itu bisa, gitar pas ngabalik ih. Pelongoan bae. Jing kucing kancing, gunjang kancing, gunjang kancing, gunjang kancing, judi, teh. Jing gunjang kancing, gunjang kancing, judi, teh. Jing gunjang kancing, gunjang kancing, gunjang kancing. Aing percuma aing ngagitar ge sunggut keneh bae nu ngomong. Bejus mah kieu yo aing. Pusing kegiatan. Aduh bararete amat aing ngagitaran lain kahibur aing malah nambah mumet kieu kana otak. Mendingan aing ka masih Ardi lah. Jadi mah kegiatan sugan bae di masih Ardi mah aing goreng-goreng inti. Beuteung aing euy. Kunci aing mana nih? Sok pikun teh aing yo. Jadi ya kunci cicing bae lain ngomong dia tah aing mangyaran. Assalamualaikum dok. Assalamualaikum dok. Kemana kita si kodok ya rare amat. Di kamar gitu. Dok. Wih, budak can hudang rem hees. Ih. Saya bener-bener ya si Ardi kodok iya mah. Jam sekian hudang mentang-mentang pengangguran tak berguna dia dong lap teu kepake emang sih ieu. Dasar udah angkeun ku aing tuman. Dah. Astaga eta budak. Dok. Si HS nong kebo amat aing. Dok, udang dok. Dok, euy. Sator doang si ieu. Badeg amat ieu puak si kodok ieu. Pasti ieu budak isiakan jengkol mereton si montok ieu. Acan. Dok. Wah, liur karena hulu ieu. Aduh. Dok, udang, dok. Udang. Lamun dia teh hudang, aing hudang yo. Boga Edi aing macaran nang hudang. Emang kau ini diberi kemek kau ini. Tengah kak aing kelak aing bisa sebadeg ieu. Dan dia. Rahan bau naon nih budak. Buset, kaget aing. Ini aing mah dia embe. Apa? Embe. Kabangetan dia mah dok, kanu CS ngaranan embe. Lain kebo sekalian. Kira aja tadi yuk. Tadi aing dok. Hudang ke dia teh udah hudang. Kadoang kebon deuk pae. Ayo naon nih dong. Atuh henteu. Karena salebay aing di imah baturan. Oh, gitu. Emang aing mikiran. Enggak kali. Tegaan nama dok anu aing. Ai sia. Gus, mek naon ceurik.
Keluar keluar di kamar sana magenaon orang keluar nih. Oh, yang Geus keluar. sudah curi. Oh, bae lah mun si montok mah nu di kamar aing. Dek 7 mulut tah. Kuat aing dong. Ih. Ari dia jauh amat yo. Ka dieu deketan aing yo. Ka dieu aing diomongkeun ku aing. Udah ka dieu. Asik bae. Aing goreng intip dok. Aing. Gila aing mah. Pengen aing mah dia naik naon pakai babisikan segala. Lih betul aing. Oh, be aku meong. Tuh, meong na tuh. Gelutan los tuh ku dia meong na. Oh, suani mah gelutan. Dong mu edan dia mah aing ditahan gelutan meong. Emang iye. Geus ki bendong. Urang kan lupa gawean. Kumaha lamun urang DJS. Aha, ide bagus. Tumben otaknya pinter. Oh iya dong, Ardi kodok teh. Nah, kumaha lamun aing ngajak si Ulis, dia ngajak si Anggi. Ih, mantap dong. Tumben otak dia nyampe. Atuh aing teh ya, dia mah. Gagah lain aing mah. Oh nggak siap. Tapi kayak si banget tuh lah, bro yang udah nges dong. Nyakenya tunggu nih. So, ulah kebal ya. Oh. Siap nih banget. Kita bilang sama motor. Ih, iya. Sok. Sendal aing kok. Enggak. Pakai raja. Raja. Doang. Ini dari sini lah. Ah. Sing ini mau motor nah. Wah, nges kapet ah. Kasih motor entak di lupa pun balik dia. Lebih gagah lah. Woi, lagi ke tuhu, ka kenca. Oh, salah gitu eh. Salah, meja yuk. Udah, woi. Udah nggak ya di. Naon dong? Yo, udah nggak turun dong gua. Naon dong? Ini ai. Ayo turun dong. Kenang sen ge? Ngadon buah, Jeung naon? yang betis. Ai sia. Kabinabi nah. Ih, jangan dong. Betis A, Betis naon ge? betis daun mangga. Ih, kabinabi na dia maneh. Buah nang aya nu dipetis daunna. Doang nu deumpeu. Siga keboba jeung sorangan lis petis di daunan. Buah nama heman A, sambil asap, karunya jeung cacodot. Oh, ari daunna dipadogan, ari buahna jeung cecodot. Dasar darah rempeu dia. Ges. Ayo minuman. Yang mana A? Biasa tayang orang DJS. Ayo ngilu mah. Oh, siap. Ayo Nyi. Eh. Elah kudeng, nek nenten leper. Ih, sabar. Rabet. Ayo siap berangkat. Geus di bae. Jadi bae geus. Jajas mah teu kudu jauh-jauh di dieu indah. Bener. Mamuntur. Teu kudu jauh-jauh. Nangkut bae ke ruang tando. Turun. Watulah marah. Geus dari ria di hareup eta temping tuh. Dek saserosotan tadi ada hareup.
Laju jebur neng ka cucu. Badog belum, bujur tararipis iya siga tariplek. Komo si Oles mah lurus baik ke duang tiang listrik, belok kanan, belok kiri. Nya sih, dong mana gendut be, cek kurus ga nyinging. Gas. Garandeng dari ya. Enggeus saya nek ulin. Helis, yuk. Tadi. Jeblok. Hai lah orang nyantai hilang. Nikmati dunia ini. Woi, dok. Naon si dog? Tuh, asik montok. Saha si montok? Tuh. Mana? Sini. Buset. Mantep eta. Awak si gedangder lambung bae. Mani buntur. Das dong. Sampuran yuk. Siap. Ayo siap dong, mumpung budak gerak rolin. Ayo, sampuran. Kunaon, A? Tekunan naon? Makana ari lempang ulah sok mikiran hutang. Anu luka-luka teu. Teu aya. Di kamari ieu batu kurang diincer. Karak beunang ka Tajong. Syukurin dia poeng di Tajong, nyeri-nyeri sia. Saya itu dok, anu ngobrolin si montok. Mana, Dok? Ai, ke. Siga nama si Ayu teman, Dok. Waduh, sampuran tah, ulah elesea. Ayo sih. Woi, kenaon dia? Biasa bae ulah marah gitu. Kan babaturan. Lain masalah babaturan, kunaon sia miheulaan bae? Beneran bae aing lewati, tadi lewati dia. Aju nama lumayan bae. Alah, dasar keong racun dia. Maaf atuh Nog, maaf. Gas, ulah haliwu, orang dikompromikan secara jantan hayo. Oke, siap aing mah. Pura tuh dah, kampura. Nongkrong. Terus kumaha ye? Aing hayang kasih montok. Dia Dok. Atuh jelas dok, eta mah kabeuki aing modal kitu mah. Ari dia li. Aing tah. Oh. Dok. Kemayangan dia rimbung mah. Ulah ditanya, ka hobi aing eta mah. Kumaha ye? Gas kieu bae. Danyakeun aing ye. Oh, siap. Kumaha Dok? Ari kitu carana mah Bener siap nya? aing ge. Nah, setuju. Aa, balik yuk. Naon? Ngeganggu aing bae dari ya. Aa, balik geus sore. Atuh balik kunaon dia, jangan segala deh. Itu Embung sieun sing anu nyulik. dia anu nyulik kamayangan. Lis ajak atuh andogna. Balik yuk. Tidak. Lo nggak lihat di sini ada pemandangan yang indah. Anterkeun atuh dah karunya ka Pogosia. Oh, aing nganterkeun budak sia di dieu jeung si montok. Menang banyak dia. Tidak bisa. Enak amat dia. Ayo balik, lamun teu neng balik jeung si Anggi. Oh atuh ka ditu kemayangan. Balik ditu jeung si Anggi. Neng marah ya. Bodoh teuing. Badog belum, dek marah tadi dek jungkir balik dah. Balik ka ditu dia. Ah, budak geus balik dok. Aman. Siap mainkan dong. Ayo mainkan. Ayo saheula. Aing heula tah anu joteng. Naon joteng? Jomblo ganteng. Cuah, model kitu ganteng. Yo, aing si endog, si ganteng kalem. Ih.
Geus kieu be jari eta ulah sosok paganteng-ganteng. Geus ambil adil sweet bae. Kumaha? Ayo. Yuk siap aing. siap, Ya. siap. Batu, kertas, gunting. Naon ieu? Balik deh. Batu, kertas, gunting. Yang lah pertama. Aha, pertama. Siap ya. Sweet duaan. Oke. Batu, kertas, gunting. Aing menang. Dia terakhir matinya. lah, tina naon. Ayo, siap, Di. Ayo, siap. Hai Nit, Hai juga. bapak kamu tukang kebun ya? Kau tahu? Karena setiap aku melihat kamu, hatiku berbunga-bunga. Silahkan giliran dia. Oke, siap. Hai, Nit. Hai juga, A. Kamu lihat nggak suami istri yang tadi lewat? Mereka terlihat sangat bahagia. Emang kenapa, A? Seandainya kita nikah, terus kita punya anak, mungkin kita akan lebih bahagia daripada mereka. Awas yo, ayo gantian. Wih, ya sih. Hai sayang. Hai juga. Udah makan belum? Udah. Loh, kok nggak ngajak? Kan nggak tahu, A. Woi, pantai joget. Joget, woi. Dasar sia cacingan. As gantian yo ngabeakeun waktu doang. Eta melain gombal. As. Ih, bagian aing yo. Nita, Iya, A. coba kamu perhatikan sendal ini. Emang kenapa, A? Seandainya sendal ini putus satu, ntar sendal satunya tidak berguna. Terus? Ya begitu pula dengan kita. Jika kita mau berguna, kita harus selalu bersama. Awas ya, gantian. Atuh lo sih. Kebal teuing dia mah. Kalau menang dia lawan gombalan aing mah. Geura. Kita Iya, A. coba lihat tangannya. Kamu ngerasakan kehangatan nggak? Iya. Itu baru aku pegang sedikit, apalagi sudah menikah, pasti akan lebih hangat. Ah, dasar lelaki. Bohong nih, mana nama gombal. Yang Iya, sayang. mama kamu tuang nasi ya? Kau tahu? Neng, aing geus balik geus sore geus magrib ih, ayo Oh, balik. siap. Dah kesakitan amat giliran aing dik serius-serius malah aing ngejemput ke bogohna setor doang. Saha eta dok tadi? Ke bogohna dah. Hah? Kabogona. Kabogona. Oh. Apa? Kabogona. Mah badak di puak nasi yuk. Geus ngedahar naon yo. Dong na ieu pasti geus ngedahar si. Aduh. Ngedahar si. Dasar dong. Terus. Ah. Tumben dia buka ID. Ih, hati. Jelas. Kamu nu arana ulis mah lurus bae ke doang tiang listrik. Besar aja. Iya sih. Doang mana gendut be, capuru. Doang si gany. Bilang aku. Oke guys. Oke guys. Ting. Kan. Mantep eta awak sikit anger. Iya tuh. Aing nek ngomong. Sian. Oh, aing nganterkeun Bu. Dak.